Nasara nasara nasarun nasarat nasarata nasarna nasarta nasartum nasartum nasarti nasartum Allahumma ta'alaina nikmataka wansur alaina min khajaini birahmatika ya arhamar rahimin. Aduh si Denok teh ayeuna geus anakan meureunnan atau mun si Otong pas balik di pesantren teh. Cing, Mang Ujang. Pang ningalikeun sawah anu di Sesak Panyang Nya, jeung kebon sampul anu di Gunung Hejo nya. sakalian pang neangkeun kopi anu di Legok Tarasi nya yang sadayana soalnya geus 2 minggu ku Pak Haji teh ditempo si Otong eueuh Nya juragan. Sadaqallahul Amin. Nasara fi'ilmani yasuru fi'ilmudarin nasran masdar wa mansuran masdar mim bahwa salah. Assalamualaikum. Salah. Bismillahirrahmanirrahim. Astagfirullahaladzim. Nah ari maneh make topi ieu ngaji teh kumaha euy? teu gaduh Mama. Astagfirullahaladzim. Habaing ke mah tuh make eta nya, make kopiah ke mah. Mohon Mama. Siga batur tuh ngara halus kasep. Waduh gawat ieu mah euy. Sawah pati ka urut kieu kumaha ge. Aduh kopi dia bapaneneun deui. Si Otong jeung si Tompel can balik-balik. Ieu mah kudu bebeja heula kadunungan ieu mah ke dieu mah. Jadi simpulna barudak perkara anu ngawajibkeun kana adus teh itu salah sahijina nyaeta ngasupkeun anu ngaranna hasampah kana parci. Paham sadayana? Sok bisi aya nu can paham nanyakeun. Punten Mama, ari hasapah teh naon? Sok. Jadi kita komo ya maneh lalagi unggul. Jadi ngaran hasapah teh perkara anu entep anu aya estuning di lalaki hungkul moal aya di awewe. Lamun diibaratkeun arabot dapur mah ibaratkeun mutu. Nah jadi gitu. Nah Ari Parji cing kira-kira searapal marane budak awewe? Teracan Mama. Ari ngaran Parji mah kieu ngaran Parji mah saban perkara anu bentuk di marane awewe hungkul moal aya di lalaki. Namun diibaratkeun arabot dapur mah coet. Nah, bodak dari simbolna kemarin ngawas teh sikap sakitu we dan terus paham nya sadaya. Sok itu marulang.
Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Kuat. Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, qad qamatis shalah, qad qamatis shalah. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Naon eta salat modal kitu? Atuh meureun moal ditarima salat lagi ari maneh. Kumaha tuh Kang? Salat atuh make baju wuduna salat teh. Data apa tuh Kang? Kade mah salat teh make samping, make baju, tutupan teh kopea. Aurat ka deuleu. Arti meureun wudu heula meme salat teh. Nuhun Kang. Urang ngapakeun yuk gabut yeuh. Hayu tulah mumpung keur galau. Di ditu dina hanapeun tang kajamu. Hayu. Wa mimu intaskun taji qogali jala alipilain hatui dilija mimpa ememe huruf hijaiyah lian alif lian huruf hijaiyah akamu asalah satu liman doba ipau ikomun wa idarun fakot. Juragan. Kum. Ayo naon ari Mang Ujang ku rewas. Gawat juragan, gawat. Kalem, tahan emosi. Gawat juragan. Tarik napas dalam-dalam. Lepaskan. Sok nyerios. Itu sawah urug juragan. Ujung kebon kopi siap panen. Terus itu eta we kebon sampe jara rangkung di etana siapa bad. Oh, kalem. Suganu atuh isu geto si Otong jeung si Tompel balik. Mun dipikir-pikir maka geus beres meureun tugas urang teh. Nya geus beres. Barudak sadarekeun ngaji. Bener Kang, malahan mah kuring ngasuk ingat we ka juragan teh. Sugan teh kuring ngungkul, mana teuing geus nyeri beung. Sesongeteun juragan teh ngarep-ngarep urang balik. Bener Kang, mana teuing riweuhna pagawean juragan. Lumatak ayeuna mah orang buru-buru we pamit ka Mama Kiai. Hayu atuh, hayu. Kenaraon marane? Aduh, karasan aya Mama. Aya naon marane teh? Manawi Pak Kiai, abdi teh emut wae ka juragan. Oh gitu, geus we atuh ayeuna mah sok buru barali ka ditu. Hari geus inget kadunungan maneh mah. Ngan kade eta barudak mah ulah ka dipangihan. Keun bae bising kayangeun milu deh kitu. Mun dek baralik mah jeung kade salam bejakeun di mamanya ka juragan maneh. Oh, mohon atuh Pak Kiai, abdi bade pamit heula. Sok. Cing saralamat di jalan. Bisi ka guru putih.